Oke pemirsa, balik lagi bersama saya Eko Sukoco. Jadi ayeuna kita sedang berada di TKP nu di mana penting tadi aya kejadian piring terbang cenah. Oke ayeuna orang tanyakan langsung kanu newak nanya eta. Mang Edward, bisa diceritakan kumaha kronologisna Mang? Jadi cerita nama penting mang kersare aing jam setengah satuan beledak teh kana genteng anjing. Ruas aing langsung keluar belaan make salempak mang. Mohon maaf Pak, tong jadi kasarnya nuju lab. Oh nya maaf. Nya sok lanjutkeun Pak. Tah pas geus ngadenge sore eta aing langsung refleks nyokot beli cuplis ka dapur mang. Jadi sakumaha jigan urek mau bagong geuning. Soalna bagong di dieu mah mun hayangan nginum mah biasana sok keketrok mang ka aing mah minta cai. Mentak penting mah mau beli le datra biasana jalan luhur atuh. Oh, terus. Tah ari pas ditinggali keluar anjing. Piring dajal sugan teh. Tapi dilik-ilik nah ya pantauan teh dibuka keluarnya makhluk ieu ting naon ngaranna mah toke meureun. Cek aing gesep di tahap turun di bulan ulah turun di bumi. Badagong sama tangkurak ah. Yeh siapa di bejan teh nyawa eueuh cai kayak di bulan mari kumaha cewek kali sia Dodi. Mang, bisa lepaskan teh Mang. Da ngan ngiring ka WC unggul dah Mang. Moal macem-macem Mang, moal macem-macem. Sumpah Mang, sumpah demi Allah Mang, demi Allah. Mang.